Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang sareng Sheryl Anandilra dina acara Warta Bogor. Korban longsor di Desa Tenjolaya diajar di tenda. Pamirsa, puluhan murid sekolah di perkebunan dewasa Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, nu dina tanggal 8 Maret 2022 kena kauruk. Masih keneh diajar di tenda darurat. Maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal. Usaha sieun longsor deui. Pupuhu pos koordinasi bersama mitigasi. Informasi jeung bantuan musibah Pasir Jambu, Ciwidey, Bancaburi. Asep Taulani ngetelakeun aya 242 budak sakola dasar nepi ka sakola menengah pertama SMP anu jadi korban longsor. 46 urang diantarana nyaeta murid SDN dewasa anu sakolana deukeut jeung tempat longsor. Maranehna ayeuna diajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal nyangharepan ujian nasional. Disaprak 2 minggu ka tukang. Maranehna cicing jeung diajar di Simak Kepala Sekolah SDN Cisandari. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang dieu dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.